Kang, abis rapat tilanya di mana Bu RT? Rapat non dari wae iroh. Modern kamari Kang rapat pembentukan panitia jang lomba nyanyi ibu-ibu neng. Rapat pembentukan panitia tingkat RT 5 poe can anggeus-anggeus. Naraon gawe atuh. Ih, kapan aya masalah anu can beres kan ek ditupaskeun poe ayeuna kitu. Masalah naon? Masalahna kabeh ibu-ibu hayang jadi panitia, ari pesertana eueuh. Col. Dasar ibu-ibu. Abi ini telanya Kangnya. Assalamualaikum. Geus rapat teh. Enggeus abi we nyalehan Kang jadi peserta. Urun daekeun, abi we nu waras nyalehan Kangnya. Itu atuh. Geus bae. Bae sorangan peserta ge. Bereun jadi juara. Ngena Kangnya. Abi ngalagu ieu Kang. Dengekeun nya punten wa Kangnya. Sok kumaha. Oke ya Kang. Ibu, engkaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Engkau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung. Lain gitu laguna iroh. Cukup sekali ya mengandung jeung melahirkan mah. Itu bisa gitu kan? Kapan sih mah budak ngerti lo? Jadi melahirkan mengandungnya 3 kali. Pan lagu itu gitu. Namun dengan sekali atau sisiri kan si udanding si nyai teka sebut kumaha ka abi mau milih HP ya. Mana? Ibu, engkaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah.